parah nih. Aku mah teh hirup-hirup aja. Deng, nah bensin lagi geus kosong deui. Iya ari si Faisal. Pan aing teh kamari teh ngeusian. Faisal. 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 Mana tuh, Kak? Nah, pasti mana? Nah, iya teh pan kamari teh ngeusian 20 ribuan geus kosong deui wae. Kapan nuwin kau bensin motor? Astagfirullahaladzim, sia teh beli bensin motor-motor acan. Oh, bisa duit. Meuli-meuli nyokot tuh dicercik tuh, beli bensin pisan teh kangenan ban mobil. Alas ribuan we. Sama peribahasa teh bukan duit. Ulah disaatkeun teuing Faisal pan ruksak ieu na. Heeh, atuh teh moal. Sawadana tah? Kapepet pisan duit. Ih, bensin eueuhan. Nyokot teh dinya. Ieu wat? Oh, kira. Gawat teh pula lila teuing Faisal. Oh, bapak aing hari ini teh marah-marah we hayu. Ya Pak, kali laksana tuh Faisal, aing ngemeuli kesel ada gua nage meuli bensin kadinya. Lila gitu-gitu ya lila. Ke lila gitu kan jauh. Naik kabeh kan Pak? Ajeng naon ieu pan heula meuli satu jeung ya. Ajanganna tuh saeutik Pak. Ajeng naon Faisal? Pan motor urang mau bensinan nih. Astagfirullahaladzim sia atuh. Apa? Udah ku sakieu atuh meuli we deui. Oh, atuh lah meuli we deui. Tapi duitnya mana? Lah teu boga Faisal. Teu boga, Pak. Astagfirullahaladzim maneh. Bisa kewe atuh lah, ayeuna mah ieu hirupan lah ya. Sok hirupan lah tah wanginan ban tuh. Hirupan. Pantakna tuh tah hirupan lah tah. Geus Pak. Bos. Sing bener atuh sia ka aing ke. Tuh da Bapak mah ngahalangan. Apa urang keur nyelenger? Teu kurang naon, Pak? Cungor sia gitu kunyuk teh. Aduh. Wah, emang ke belakang emang goyokin woi. Bang! Gaswat ieu mah gaswat. Nah gaswat naon ke? Eta teh eta tah aing surakan. Keur naraona tukeun wae ulah sok usil. Heuh, atuh gaswat ieu bisi kunaonnya. Cekal buru-buru. Ulah sok ganggu kaekeun wae nah geuning tekeun wae batur mah. Jian mah kegigian teh mah kita. Oh gitu? Benar. Tadi kok aja deung kita. Saya gituan. Siap ke? Oh, Kabeh. sana gerak. Mana ke? Kan anu ieu tah. Karena kita Aduh, enakeun ieu. Aku dengan pisan ieu aduh. Enakeun pisan. Ieu mah bakal jadi langganan. Tuh nyeri awak ieu teh aduh. Sebenarnya mah eta teh lambungna anu kena teh Mang Jek. Jadi kudu sering-sering makan sampo atah gitu. Ih, asupan aing teh saha teh teh. Dirasa emang mana mikir kenana? Mang Jek keur naon di jero tadi? Eta teh diurut ge dapana. Diurut cenah aing tuh lain naon teh? Juga ente keur kituan tah. Dari ulut ulah sok ngeras teh. Berburuk sangka teh kan dokan wasel ka aing. Orang mah teu suka. Aing nyeri awak kamari geus makan-makan kurik. Jadi pencetan lambung beunang. Ih, asupan aing teh kalau aing aneh-aneh di dieu ku aing. Asupan banyak kan doyok aing. Doyok aing percaya wae sibun. Cek aing ge. Udah kan uhat teh. Balik ke nomor aing. Bang, itu maaf ya, maaf. Bang, aing teh kegigian. Kan sia. Cilok 1000-an. Cilok. Mang, cilok 5 ribuan, Mang. Ih, ya justru eta nu teu apa. Geus 2 minggu oge tukang boba teh teu buka-buka. Nah jadi kana boba, Mang. Abi mah hoyong cilok 5 ribuan, Mang. Budak ya, kan tadi kita keluar tosan. Tukang boba mah tutup terus 2 mingguan oge.
Geus daripada nu eueuh menikah nu aya we we cilok. Nah, kapan mang aing teh tadi hayang meuli cilok mah. Nah, pan aya teh nyaho, ada ai wae bapana tanyakeun ka bakolotna tuh. Makanya ke tukang bobok ka urang. Kalau edan aing hayang cilok mah. Hah? Hayang cilok. Hah? Meser cilok. Hah? Sia ka kaning. Ya, kehe. Siapa nanya ke tukang bobok goblok ka ngajak ribut ka aing. Nah jadi edan kieu geuning. Wah, kok terus tunyung sekali ku aja tukang bobok. Allah. Awas ya tukang cilok ku anjirian da anjing. Dosa. Baik. Dosa deh. Oke. Ini parah nih. Mang, meser sate 20.000-an. 20.000. Meser sate 20.000-an. Hah? Sate 20.000. Hah? Sate 20.000-an. Ladana dipisah make lada. Boleh disambungan? Anes disangguan, Mang. Ladana dipisah. Dipisah. Udah sih kan. Baik, mas dia nya. Kuat gitunya. Bos. Ada yang bisa teh, Bos? 2.000 bos. Ah, udah kayak 2.000 bos. mantap. Baik. Siap bos. Cepat. Ini bos. Ayo bos. Aduh. Mana? Oh iya. Tolong. Ya, Mak, aman bos, beres. Bangnya. Oh, 200.000. Gimana 2.000? Saya masalah wae. Udah. Itu udah. Kumaha bos? 200.000. Gimana 20.000? Daging masih banyak bos. Daging banyak. Daging. Duitnya kurang 200.000. Daging mau pakai nih. Lain pecat sama dia. Masalah awewe, turun putar sayangnya rumah. Aduh, aing mah. Mana masalah 20.000 kan 200.000. Hah? Udah lah, ganti kan 200.000. Apa bos lah? Ya, bos. Woi duit tak, si bos bang duit. Kebutuhan gratis itu. Masihan ya. Kebutuhan. Asam. Anjing budak-budak deui aing. Nah, itu ya. Nuhun atuh, Ang. Kita lah. Enggak saya itu. Kita lah. Anjing di goblok budak-budak deui. Ah, urang sate duit dibalikeun deui. Iya, wah. Alhamdulillah, we. Dahar we. Asik mamang ka dieu deui wae. Gratis deui. Lomba budak ge aduh kemarin ge. Duitna. Bos dipastikan kenaan bos. Pastikan. Tapi 200.000. Bahkan bos dipastikan. Astagfirullahaladzim, aing bantu kieu geus mah isukan tong kawin mah mah. Ieu lah. Sango dapat isukan tong kawin. Bagi-bagi duit. Bener so bos teh. Bos. Makasih bos. Aing buat salah deh bukan hubungan aing euy. Jangan bawa besok ya. Bopong bantuan. Mana yang malin bantuan tete tadi? Bawa itu kurang. Nah, kan WK kok bapak wae. Geus bae kurang. Ya tuh. Bo. Ajik. Mun kitu sia teh tadi. Tah, itu digawe heuh bantuan. Lain cicing wae ulin wae. Geus tuh, Pak. Oh, enggak sih mah. Mana tuh burungna? Nah sakitu wae sia mah kudu diburuhan kan? Mana yang jajan, Pak? Sia mah tuan sakitu wae yang diburuhan. Aing ngajak kaman tua. Kan sia itu. Aing resep oge boga mau mobilan kieu ya. Anjir, aing moal bijak-bijak ka pamajikan aing. Mau mobilan kieu anjir, menang beli 2 juta aing. Padahal aing lamun beli motor genda meunang hiji aing aing. Anjir. Motres. Woi. Ajik. Mang doyok, oi.
tuh kan. Anjing, halus. Wah, halus ya mau mau kan kiamat. Ya, sabar anaknya apa ya? 100.000. 100. Kalau Belinya bang, ku aing bayar 150. moal aing mana beli 110 segala kiraan sia. Angku aja di lewihan bang ngocap. Kalau mati kencep, gede. Gimana ngocap lagi di aing? Moal kayak aing mana geuning teh aing teu kabita 110 naonan. Aing mun angulin kayak 2 juta. 2 juta? Lah, aing mah tak percaya. Nggak bohong mana mah. Rok mobil gitu. 2 juta? 2 juta kayak pada dia mau mobil remote betul. Sia mah teu percaya segala karua aing hanjakal. Aing mau meuli motor malgena bener meunang. Tak percaya aing mah. Sing aing nanyakeun ka pamajikan mun dayok. Hah? Nah, gitu 2 juta beli ya. Gak ada kan ayang kamu pemajikan aing kan aing ke pemajikan aing BB 150 sia. Ah, belum mun dayok mah. Nggak bohong ka pamajikan. Mun yang aman cepet dulu lah bang. Cepet naon kayak cepet pami cepet we sia mah. Cepet segala. Ah! Gimana ibu ya? Mabuk, aing minta kredit. Ah! Yuk. Tadi atuh kieu. Aing mah mau korokan. Apa sih aing? Balik lah. Balik. Ayo. Ah, yuk siga.